Pan aing teh ayeuna teh ngajak si Teme jeung si Oneng balanja minyak. Jadi aing teh kudu dangdang heula biar tar membahanna. Heula balanja. Aing teh ngajak heula si Oneng jeung si Teme. Di warung pasti loba minyak. Tapi si Emong si Teme can aya nyampernya. Ka imah heula kitunya. Nungguan manehna. Kemananya si Oneng nih? Oneng! Oneng! Aya gitu si Oneng teh. Oneng! Gedor ku aing kitu imahna. So cantik deh si Oneng. Oneng! Gedor ku aing gerak. Oneng! Oneng! Naon sih? Seganengkeun pisan. Ayeuna teh pan usum minyak mahal. Ayeuna urang minyak. Ka mana? Urang ngajak si Teme. Ka mana? Ka mana we ngapa? Di paras dieu. Bae. Ka nyuk dompet heula atunya. Memang boga dompet itu. Lu kok tutupan si goblok aing geus sia, aing kok tutupan. Ieu. Ajak si Teme heeh. Ayo. Nu cantik sem. Anak kan minyak teh mahal. Sugan aya, sugan ka urang murah heuh. Urang make urang ajak. Bung panas ya, mau ikut heula lageuna jeung bawang. Mangga sakumaha eta tadi damel teh? Sak di kene. Enggal teh nyamang beri kabur hujan. Beres. Sugan aya si Teme mah, geruhan. Teme. Teme. Hayo nyari minyak. Ha burukeun ih. Balila. Mengpeung beurang kene sugan aya. Oke lah ya mau ikut heula kurupuk jeung boga nu digawe deui. Anjing kadoya tong main kerupuk mami, mun coba eta keun gawe mami. Sosok panas ah. Ayeuna wae. Ayo Oke atuh rek nyokot heula loket. buru. Teme Buru buru. atuh ngilila panas ih. Sok ayo atuh. Ah siap ada senal itu Teme siap nang. Aduh kok. Lama-lama duduk wae. Siraya buru. Ulang nyarnya Ka mana nyarna? Kemana we minyak? Aya nang murah sih. Itu warung sugan aya. Urang sabaraha poe heuh teu di minyakan. Punten. Assalamualaikum. Punten teh. Kamananya tukang warung teh ngador wae. Ya. Assalamualaikum. Ibu. Punten. Teh, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Minyak Aya teh. minyak. Meja kosong. Ami tukang warung teh ini. Ah, ibu iraha bade ayana. Luka tuh dayana susah. Punten. Bang, ada minyak goreng? Aduh, enggak ada ibu, dari kosong. Yang bener Kosong. Kemang di bawah sebutkeun juga nama ieu. Akan sebutkeun. Beneran, bener. Iya benar dari kosong. Bener, enggak disebut. Ya bang mah juga nama yang ngajak sare ke diberes. Neng enggak suka ya dibohongin ih. Ini warung, bukan aja di dia mah. Ayo kembali warung kieu mah. Bang Paku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ayo Lisa teu. Kelanya orang dari heula kedap. Ayaan. Sugan aya jadi keur Sudah aya. Jadi orang aya bisa masak, engke Sudah mari mah nyawa deui. kayaknya. Kayak itu nah aja. Gila. Gila. Teh. Gila. Kamananya? Mudah-mudahan juga we aya tuh minyak teh lah. Teh. Capek nyari minyak wae. Aduh, alhamdulillah ibu-ibu sehat. Boro bunga neng. Tadi dasar tukang warung. Enja tadi atuh nyariosna. Kela-kela. Ayeuna nyebutkeun eueuh. Coba kan Allah eta mah. Ayeuna kumaha urang ieu? Ika mah tukang warung. Ka ditu ka dieu ieu. Ayo gulis-gulis. Capekna urang ieu. Sabuan tadi kan.
Ayo urang balik we nama. Balik we ah. Lalieur besti neangan minyak ka ditu ka dieu. Unggal warung areurewe. Heeh, besti sarua urang ge lieur, murah ku murahna, tapi eta minyak hararese di tanganana ting di mana teundeunanya. Geus urang balik we, mulai mereskeun beberesan di imah. Daripada neangan minyak ku parugu ah. Carape. Urang ge sarua rek balik nuluykeun itu moekeun lagenar. Mulak-malik mumpung halodo supaya kabur hujan. Heeh, sarua aing ge rek balik lieur, besti. Aing tuur asa geus cararoptok. Yah, balik ah. Yuk. Ya. Ah. Carape. Salalieur. Terus aing masak rek make naon? Piraku rek diseupan. Bodoh ah, lieur seupan ku aing. Nuh. Ayo. Nuh, geus magrib euy. Ma, enggak masak, Ma. Ajak di lapar, Ma, teu kuat, Ma. Make sia teh, sarua aing oge lapar. Teu puasa itu budak teh. Aduh, aing mah ajenting diseupan daripada kelaparan. Budak eta mah da keukeuh aing kudu ngejot tadi keneh kudu ngagoreng naon. Eueuh minyak sia teh. Lok ah aing teh geus urang seupan. Paduli aing mah rek dihakan rek henteu ku aing mah. Enak ku aing naon nu seupan? Asin. Ku aing nu seupan asin urang seupan ku aing paduli sia teh. Hakan ku sianya. Tah aing masak ku sia. Nah, kasana teh. Cing, masak heula. Ah. Gas nagetin aya teh eueuh. Aya ningan tadi mah eueuh. Dasar obongnya keur lalieur kieu. Aduh. Alah, jadi cayan. Aduh Gusti, nu agung. Menu hari ini tempe mau diapain ya? Di balado, di semur, apa diurap ya? Sepan, ku aing di sepannya, pan aya tahu asin, paduli teu digoreng oke. Minyak hese eueuh, nya ka mana-mana teu manggih. Paduli teuing. Ih, besok di mananya atuh? Cing. Enak. Tuh nya geus paeh deui kompor teh. Paduli aing mah. Cing. Urang masak menu hari ini ya. Tempe. Nyikina kumahanya? Bingung. Nyikina aja kumahanya? Paduli ting. Hakan ku si bedul si itu tuh aing budak aing sugan seubeuh hiji paduli ting. Tah sakieu ku aing dibere abe satauneun sia teu jatuh aing lieur mikiranana nya minyak eueuh jeung mahal. Das eueuh gas eueuh paduli ting atana ku aing bikeun sugan hakan lebok sia. Lieur wae aing lieur. Ada aing peso. Aduh, wait. Tunggu sia mau diseupan ku aing kesaha ke anak aing hakan tu sia da eueuh minyak hakan tapi kita tong diseupan oge bahaya atahna sia dihakan paduli teh geus eta mah sagede dihakan ti kotok dihakan Ih, si Man lili lama. aja lik dahar sia teh geus asa tah lebok ku sia eueuh minyak paduli teh rek dihakan rek itu usia hakan tak eueuh minyak tak segede-gede kieu aing lebok usia rek dihakan rek itu bawakeun kana sumut sia Ai si mah teu salah ieu geuna naon segala diseupan. Asin diseupan. Aduh tahu sarwana diseupan. Tempe komo sarua diseupan. Kumaha diteu balik aing mah.
Ye, agus di kumaha deui. Nama tadi ge aing teh serius, neangan minyak eueuh, geus balieur ka mana-mana. Nu penting mah ayeuna mah hakan. Tok. Tah, kejona. Asal lieur aing mah nama minyak tuh. Minyak sana teh. Pilihna sia can mawa. Acan atuh. Tau kana ieu sia mah rokan. Nah, asal teh cuma. Pilih eueuh dijual. Nama jualan si mama. Top atuh sia teh geradahar, top tah. Paduli teuing saaya aya wayahna. Wayahna nu aya paduli teuing. Geus mah teh geus balansian nyiar minyak ka mana-mana eueuh. Ngarti eueuh, hakan sia nu aya. Cing mah ku aja tu alasan heula. Kera. Ari ieu jam sabaraha sia aja. Magrib, mah pan tadi ku aja teu ditinggal. Deuleu ku sia teh sok kandeuleukeun. Ya aing mah teu kadeuleu. Magrib mah. Apil aku sia teh. Wayah geus magrib. Kera-keranya tawa kadakan sia urang ninggalikeun itu aing jam ku aing urang deuleu. Mama sok. Cik sia. Hah? Ajat sia. Ngan jam 1 ye. Ari sia teh salah. Aing boga ku aing. Sia teh salah. Ih, bos sia boga budak teh. Budaknya pan aya teh sia teh keur puasa keneh. Aduh, atuh ieu aing ieu si Ajat.